poe ngobrol aya moal 7 jam. Leuwih urang mah sampai kadang-kadang 7 jam. Padahal anu hafid kana Quran genep jam geus tamat eta Quran. Urang ngobrol seberapa kali? Tuh. Loba ngobrol taruhan berebutan urang. Kudu loba bikin, Masya Allah. Tuluy nadei wa tilawatil Quran, ilisan sakuduna mah dipake maca Quran. Punten para sepuh sadaya, ieu urang mah maca Quran teu tamat kana satahun sakali acan. Gawe naon bae urang. Lamun ngobrol kurang dikalkulasikeun salama 40 poe aya moal eta ngobrol 7 jam. Kitu we. Salama 40 poe ngobrol aya moal 7 jam. Leuwih urang mah sampai kadang-kadang 7 jam. Padahal anu hafid kana Quran genep jam geus tamat eta Quran. Urang ngobrol seberapa kali? Tuh. Loba ngobrol taruhan berebutan urang. Maca Quran lamun geus hafid 7 genep jam bisa tamat eta maca Quran. Bisa tamat maca Quran genep jam. Urang mah ngobrol genep jam. Subhanallah, keun ya kieu urang teu bisa misalan kitu mah 40 poe sakali. Mangga 40 poe sakali. Ulah kurang eta Quran dibaca kurang supaya khatam 40 poe sakali. Teu bisa cenah 40 poe sakali. Mangga 3 bulan. Teu bisa cenah 3 bulan. Mangga setahun. Teu bisa cenah setahun. Saumur hirup atuh sakali. Teu bisa saumur hirup sakali jeung poda. Astagfirullahaladzim. Pun sakali teu saeutik. Loba jelema ngobrol kaditu, amprekan ngobrol kaditu, mata ditempokkeun kanu lain, mang tahun-tahun ceuli didengekeun kanu lain, mang tahun-tahun urang subuh digerakeun kanu lain, ai maca Quran teu tamat satahun sakali acan. Naudzu para sepuh, Masya Allah, Quran teh Masya Allah. Masya Allah, ya Allah ya Rabbi. Kita Quran teh para sepuh, imam urang eta Al-Quran teh ya Allah ya Rabbi. Karotil ilmi nuka iluna, mun urang hayang ngajadi mukmin, jaga lisan. Ku jalan naon? Hiji ku jalan di, kadua ku jalan maca Quran, katilu ku mudzakarah ilmu. Doang kieu. Ieu ngajaga lisan teh doang kieu ku mudzakarah ilmu. Engke beres urang dina pangaosanana kakara aya siling tanya jawab eta mudzakarah ngaranna. Tanya jawab teh mudzakaratul ilmi eta ngaranna. Mudzakarah eta ngaranna. Lisan dipake nanyakeun masalah, eta lisan cirina jalma mukmin. Jadi ulah mah isi-isi nanya masalah. Eta ngaranna mudzakaratul ilmi, pikeun naon? Pikeun hayang ngajadi makom mukmin dina diri urang. Ulah isi-isi. Ngan ulah nanya kieu, ulah nanya kieu lucu, nanya kieu ulah eta mah nanya kieu mah. Punten cenah ari ngalak gedang pake naon? Nanyakan model itu mah kau sadarin, kau sadarin begitu, kau sadarin. Jadi yang dari para sepuh sadaya, aya lalawanan anu kurang ditinggalkeun kuduna, aya lalawanan anu kurang dipake kuduna dina kahirupan anu nomor kahiji pikeun urang ngajadi mukmin adalah menjaga lisan anu kudu ditinggalkeun tina lisan naon? Hiji bohong.
nu kadua naon gibah, nu katilu naon nami mah ngomongkeun atawa ngadu-ngadu ka batur jeung deui obrol anu eueuh faedahna. Aya dina lisan anu kurang kudu dilestarikeun, aya dina lisan anu kurang kedah dijaga. Naon hiji adalah zikir. Mun teu hadir dina hate dorong ku lisan, sangkan naon sangkan lisan ngadorong kana hate supaya hate tetep eling ka Allah. Teu bahaya lamun jelema ngobrol amprekan teureun hatena eling ka Allah, moal bahaya dina obrolan. Jadi pengusaha hatena terus Allah bersemayam, moal bahaya dina pengusahana. Dina jabatan hate geus eling ka Allah, moal bahaya dina jabatanana. Dina sagala rufi petani tah naon tah hatena geus eling ka Allah, moal bahaya dina jadi petani. Maka kunci dina hirup pikeun rasa sieun anu nomor kahiji adalah lisan ngadorong kana zikir ku lisan bakal ngelingan kana hate eling ka Allah. Ulah kieu kalau sabalina deui ulah zikir teu eling ka Allah. Kau mulai zikirna ke zikir ge teu eling ka Allah, komo di luar zikir jauh eta mungkin. Ngan setik-setik mau langsung bisa, kurang setik-setik bae deui ya.